Kanu sari rasa satu koyak deh atau gimana? Sok tak ibu belekuk sok. Sabelekuk 7.000 sok. Sabelekuk 7.000 dimirahkeun. Depan ini alah genah. Alah sia genah. 5.000 nomor bayar 7.000 sekali belekuk. Bayi dia. Ciri-ciri orang yang banyak pikiran. Sabelekuk 2.000. Kapayunan teteh ku Ratu Sawer. Ibu Dewan di awur-awur Bu Dewan. Ibu Dewan belum ngawur-ngawur. Ngawur. Isuk udang sare. Kuring indit ke dapur bawa gelas minyu kopi ada di kedina kursi kamparkeun udud jeung kopi pas kuring ngaregot kopi sakolebat asa ngimpi singga di awor dimana sana dimana di awor lagi teteh kepikiran kabayang hancur nama Bu Dewan cabut Ibu Dewan lagi Ibu Hajah Pini Besi masih Bu Hajah Pini Ibu Dewan sayang Isuk udang sare asa tunu dapur bawa gelas minyu kopi dieu ke dina kursi ngamparkeun udud jeung kopi pas kuring ngaregot kopi asa kolebat asa ngimpi asa inget ka duda alah duda Bu Dewan Ibu Dewan inget duda cenah aya besti habiskan Ibu Dewan sayang yang sebelah sini teteh Raja Sawer kabayang lalai mantan sika jadi ingat ka mantan dimana asana dimana mimitina ujuk-ujuk ingat mantan Ibu Dewan cobi palih dia kabayang raraina mantan Ibu Dewan asik Ibu Dewan lagi Adi Sabahan saweran lagi asik
koleban asa ngimpi. Jadi inget ka mantan, jadi inget ka mantan, jadi inget ka mantan. Di mana asalna, di mana mimitina, ujuk-ujuk inget mantan. Seepkeun Bu Dewan, Ibu Dewan, seep Ibu Dewan, Ibu Dewan kepikiran, kebayang Raina mantan. jadi ingat ke mantan, aduh ingat ke mantan. Sebelah sini sayangku. Di mana asalna, Di mana mimitina, ujuk-ujuk ingat mantan. Nawalungan, kepikiran, kebayang. Raina mantan. Aduh inget ka mantan, Mantan teu ingeteun, mantana geus pohoweun. Lagi luar biasa Bu Dewan.